Ayeuna malam Jumat, kuring yang barudak mesinnya bak Sumedang. Biasa rojai karamean. Balik di Sumedang teh jam 12 peting. Barudak sep na mobil si guyon hareureuy. Kebenaran pas naik mobil kijang. Di tengah jalan di Cadas Pangeran, seorang ketertarikan yang barudak dina spion aya kelebetan bodas. Cik babaturan itu tinggal di naon itu dina spion. Bodas tinggal udah wae kepaksa mobilnya dikeputkeun pisan ketan bodas terus we udah asia geuningan teh udah kunti meureun lainnya nah cik babaturan teh nah yang udah terusnya salah naon orangnya perasaan tadi mah mobil keputkeun deui eta mesin udah terus kunti bikin di tengah-tengah atau Cadas Pangeran nu kahandapna jurang eta si kelebetan kain bodas terus nutulkeun siga wae ieu we balap budak-budak kita mobil kijang nu kain bodas eta hiji waktu eta kain bodas nyusul budak teh salieun dah mas nyusul gitu teh kita buka kaca terpaksa buka kaca bersihun oge gitu kan kasih heula eta si anu baju bodas langsung ngomong kijang memang tiada duanya nah kelo sugan teh naon teh juri sing orang iklan kijang memang tiada duanya.